Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda. Carios nyambung judulna para mitra sadaya nyaeta naon para wargi sadaya teh. Judulna teh nyaeta Randa Beng Serat. Ieu dongeng karangan Kileuksa Lincak bagian ke-24. Sakumaha nu kauninga harita Karmin teh para wargi parantos testingnya. Mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan. Karmin teh anu harita pura-pura jadi jelema aya poya-poya para wargi malah naraktir ka babaturanana kitu. Hei teh kajen teuing we para mitra sadaya. Ieu ge naon teh kasebatna cenah pokona malah kitu we kasebatna para wargi sadaya. Pokona nu penting mah sohor ke para wargi sadaya kitu lah mangga. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Beng Serat dongeng karangan Kileuksa dina bagian ke-24. Para mitra kaum dangu, Karmin unggut-unggutan hatena bet pating seredet. Lantaran omongan Basri teh bet asakeun pisan kana hatena. Da puguh Karmin teh sanya namakeun kabung bulengan ari rasku karugian. Peak duit teu puguh kaolo ku babaturan katipu ku kaayaan teu bisa mawa diri. Yungdah heula keun ke urang tuluikeun ngobrolna cek Mang Basri. Atuh Karmin teu baha gancang manehna cengkat lalaunan. Bus ka kamar ganti pakaian, geus kitu ngoloyong ka ruang makan. Didinya geus nyampak sangu jeung lalabuhna. Mang geus min sok we sing jongjon. Harita para wargi sadaya, Mang Basri nyarita. Malah mah tuluy Asmaya ge pamajikan Mang Basri, bibina Karmin teh tuluy nitah dahar. Nyamin sok sing jongjonnya. Daharna da Mang jeung Mi Manggeus dahar teh. Bu Bi Asmaya bari nu cai teh gigireun alas Karmin, leos katepas nyampeurkeun Basri nu keur ngadaweung. Datang-datang gek diuk tapi can waka nyarita kalah melong ka jalan nempokeun leumpang. Bari nangtung punten bari nanggung barabadan siga nu raridu nakar. Karmin geus dibere dahar, ceuk Basri ngamimitian nyarita. Keur ti tadi ge sangun mah geus sayagi. Oh syukur atuh kieu mah. Bieu teh Karmin siga nu manggih katugenah sababeda dina paromana. Asa teu cara sasari katurug-turug Mang Beca jiga nu ngahaja nyieun gara-gara rek ngabobodo ka Karmin. Hai teh jadi pamikiran pikeun akang mah. Ceuk Mang Basri deui. Nah kumaha kitu Kang? Asmaya katara bangun reuwas. Melang bisa dina hiji bisi dina hiji mangsa si Karmin dipargat ku tukang beca. Nu ngarasa panasaran keneh, dumeh pasualan tadi can rengse. Atuh sajabati kitu sieun ngajadikeun jiwa Karmin ngaburingkal kasunut ku kajadian tadi. Biasana mun tas manggih kajadian kitu sok timbul wawane nu teu saimbang jeung bebeneran. Nu akhirna pisan ngajurus kana kanekadan anu ngabuahkeun kaributan. Da ieu nu dipikasieun ku akang teh da maklum atuh. Si Karmin teh apan pamuda keur meujeunna bala kesenteng buta tulang buta daging. Nu babari kapangaruhan jeung babari robah sikep. Abdi mah percaya Kang Basri bakal mampu ngabina manehna. Memang bisa we aya kajadian kitu tapi ari ku urang terus-terusan dibina mah piraku sugan. Eta ge kaharti ku akang. Tapi apa teu salawasna katitenan. Ya terus saya tuh bere pepeling sereng piwejang unggal aya kasempetan ulah loba teuing ulin anu teu aya gunana. Ih eta ge ari papatah mah jeung pepeling tara elat. Da ongko bisi katempuhan ku kolotna deui. Basri ingeteun ka kolotna Karmin anu tangtu ngandelkeun Basri dina nguruskeun Karmin teh. Nya eta mah kitu we Kang lah. Ulah asa-asa tapi kumaha ngeunaan pagaweanana na bakal aya harapan kana lulus. Akang sorangan can bisa nangtukeun can aya laporan ti pribadina jeung can aya beja ti babaturan akang. Sigana mah masih keneh dina tahap panalitian tapi muga-muga we hasil. Geus aya gerendengna ti babaturan yen sararea ge sanggup ngabantu. Nya muga-muga we sing lulus atuh tapi kumaha mun butuh biaya. Nyari kapaksa-paksa teh mah urang usahakeun we da geus kagok jeung deui. Karmin sorangan geus ngomong yen manehna mawa modal keur eta jadi bisa dipake engke teh. Mun bisa mah ulah diganggu karunya ka kolotna. Akang ge pikiran mah kitu syukur ari saha teh mah.
sabot gunem catur kitu kadengen lempang ti dapur ka tengah imah. Atuh jep jarempe dua nana ngaharuleng siga nu bingung lantaran perkara nu diobrolkeun bieu teh teu meunang kadenge ku jinisna. Torojol Karmin gek milu diuk ditepas. Geus daharna min, Basri nanya bari ngareret. Parantos Mang, taina urang ngobrol jeung Mang cing kumaha lalampahan salila ujian teh. Aya harapan kana lulus atawa moal? Ka Mang abdi teh teu tiasa nangtoskeun Mang. Agi nu karaos mah saabot ning meuni repot pisan. Komo ujian tulis mah ngeusian soal ge meuni rarang rorong lah. Sisit anggeus poe Mang, jawab Karmin terang-terangan da memang kitu nu karasa ku manehna oge. Ujian kesehatan kumaha? Tuka teuing eta ge abdi teu wantu nangtoskeun margi unggal nu nguji teu nyebatkeun sae, teu nyebatkeun awon ngan naruliskeun na kertas. Nya heuh atuh da moal dibejakeun di dinya. Taina kieu min amanat Mang nya ka Karmin. Mun engke geus lulus tes tangtu bakal aya panggilan deui sarta satuluyna bakal ditangtukeun tempat latihan. Dina latihan omat sing kuat mental, sing buleud hate, ulah rek satengah-satengah. Sabab lamun hate teu gilig bisa rugi sarta tujuan bakal gagal. Kahiji gagal tina cita-cita, kadua bakal rugi ku duit sabab biaya latihan teh kudu digantian. Mun maneh kabur teh kumaha atuh mun ke jenden teu kenging kaburnya Mang. Karmin Allah nya teu meunang atuh. Ke inung bapa nu rugi namun kabur teh. Para mitra sadaya Mang Basri, harita ngabejaan nu aya patula patalina jeung urusan latihan teh. Atuh Karmin para mitra bati olohok we para wargi sadaya. Barang manehna ngadenge keterangan kitu. Oh kitunya, moal Mang moal kabur di tempat latihan abdi mah. Da anu teh abdi gaduh emutan atuh Mang, abdi mah hoyong janten tentara. Sanes kapaksa, sanes anu maksa Mang. Janten pokona mah lah nanging hoyong abdi pribadi we pokona mah kitu. Karmin harita para mitra merek keterangan ka Basri. Matak gede hate jeung gede kapercayaan teu matak salempang. Percaya mangge matak wani ngajukeun ge apan geus boga kayakinan yen maneh teh bakal nya hayangna ngan kade sing kuat dina latihan. Tentara mah beda deui jeung latihan di lembur Sri. Punten Karmin maksudna nya. Beda deui jeung latihan di lembur min. Bakal nguras tenaga jeung pikiran dibutuhkeun kateguhan hate nu nya. Mun hate jeung pikiran teu buleud matak beungas di tengah jalan. Mang mah teu ngaharepkeun upama maneh ninggalkeun tempat latihan samemeh lekasan atuh kaduana Mang miharep sangkan maneh sing nyanya dina diajar. Sangkan jadi tam-tam anu terampil jeung berjiwa besar nu siap pikeun ngabaktikeun diri ka nagara. Insyaallah Mang abdi bade usaha sateka pola margi abdi ge. Henteu hoyong uciwakeun ka Mang sareng ka Bibi. Hoyong uciwakeun ka emma jeung ka bapa nu ngantosan di lembur. Tah syukur ari kitu mah. Syukur pisan ari kitu mah. Tapi ngeunaan hal ieu Mang teh boga keneh kahariwang nu sarupa bisi maneh teu lulus. Pikeun nyegah hal ieu rada susah sabab hiji calon kudu kuat fisik jeung mental. Mun aya hiji hal nu dipaksakeun bakal nyiksa ka dirina pribadi. Kahartos Mang daleres pisan kitu nanging kumaha upami abdi diparengkeun teu lulus. Na tiasa diakalan supaya lulus Mang, cek Karmin. Nyarita rada asa-asa. Malah hatena ge ngadak-ngadak jadi ratu. Teuing Mang can bisa ngajangjikeun. Tapi Mang ge moal cicingeun tangtu rek ikhtiar sateka pola sangkan maneh lulus. Kumaha carana Mang? Nya gumantung kana kaayaan, malah jigana mun perlu mah kudu di luar biaya. Tapi eta mah lamun kapaksa, kebeg hate Karmin ngajenghok. Ras inget kana duit nu dicekel ku manehna. Nu ayeuna kari saeutik deui ras inget ka lembur, inget kanu merena. Inget kanu berjuang napikeun ngayakeun duit. Nah, jika nu susahkeun bae teh kudu dipikiran da Mang ye moal ngaberatkeun kanu di lembur. Pokona mah asal maneh nya ulah nguciwakeun ka kolot jeung ka Mang. Jeung dihirup di kota sing prihatin, sing rik-rik, ulah sok hayang roroyalan, kudu rik-rik gemi. Muhun Mang katampi Mang, hate Karmin beuki tagibur. Komo waktu Basri nyebut-nyebut royal mah bet karasa beuki nancem. Asa ditujukeun ka dirina nu memang kungsi roroyalan nepi ka duitna beak dipake dahar jeung udun. Hai jam sabaraha ieu teh nya? Basri curinghak bari ngusap pigeulang. Nu biasana sok make jam tangan harita mah henteu. Pukul 3 langkung saparapat asmaya ngabejaan. Allah geuning geus buri teh teh. Can asar Mang teh peke nyamin. Mang reka ieu lah rek asar heula. Jeung ge sabada asar rek terus ka jalan banda aya perlu ka babaturan cek Basri. Bari jung nangtung leos rek mandi heula ari Karmin ukur unggeuh.
hatena beuki ngariut pangharepan asa kosong. Min kumaha kira-kira atun habah kalulus? Bi Asmaya siga can yakin hayang nguji kana kabuledan tekad hate Karmin. Ukabi abdi mah teu tiasa nangtoskeun bi. Ih, ari sakuduna mah diri pribadi geus bisa neguh sarta boga ancer-ancer. Sabab lamun dina waktu ujian lancar taya ka susahan jeung kasulitan tangtu aya harapan kana lulus. Tapi sabalikna lamun keur ujianna ngujet jeung loba kapusing tangtu hasilna ge moal nyugemakeun. Taina kumaha nu karasa ku Karmin? Oh jot bi lah. Salempang tu ari kitu mah kumaha mun teu lulusnya. Dige ngamutan eta sieun teu lulus we sing ku bapa. Tapi apaan boga duit Karmin teh lain, keun urang jalankeun eta urang muntang tulung ka babaturan mang sugan bisaeun nulungan pokona mah asal lulus we. Kitu mugi-mugi we sing hasil bi. Sajeroning ngomong kitu para wargi, hatena mah malaweung. Karmin teh malaweung lantaran geus jelas duit anu kungsi dibejakeun ku Basri jeung ka Asmaya teh ayeuna ditanyakeun ku Asmaya. Sedengkeun duitna geus beak. Kademin geus jadi tentara ulah sok sombong, ulah asa aing oyah kidul, ulah poho kana wiwitan, pokona mah pisannya sing bisa mulang tarima ka kolot nu geus loba pangorbanan pikeun urang. Mohon bi harapan abdi ge kitu pisan bi. Barang keur gunem catur kitu Deni jeung babaturanana pating torojol bari mamawa cocoan. Ngaromong patarik-tarik ngaganggu kanu keur ngarobrol malah Deni mah meuni wang-weng wong menta duit ka indungna. Asmaya rada keheuleun sabab Deni teh biasana mah tara kitu. Keur naon mementa duit wayah kieu barina oge? Lamun sok diprek mah bade praktek ngadamel ka kapalan. Anjing dewe ka apa ieu mah artosna seseep? Bohong mama bilaku. Artos TCF mah pan artos teh seueur. Deni bet wani ngalawan. Biasana mah tara kitu jigana bae diangsonan ku babaturanana. Kunaon ari Deni nya geus diajar ngalawan ka mama. Awas teu meunang sakali-kali deui nyaros kitunya awonya. Nungkeun atuh 2000. Teu aya TCF. Mama magarkeun usaha ngadinten ngabelaan jadi anak tapi dipentaan sakitu gitu masihan. Deni camerut. Meni kembu bari samutut atuh pugu Asmaya meni molotot. Teu panuju kana omongan Deni bet kawas aya nu mabatahan. Deni hayo ka jero, teu meunang ulin ku anu jauh. Buru-buru ka jero. Asmaya molotot bari nunjuk ka kamar. Tapi Deni mugen kapaksa Asmaya ngajewang sapu injuk. Rek dipake ngarangket Deni nempo kitu mah Deni teh sieun bus ka kamar bari jamotrot ari baturna pating laleos. Karmin ngahuleng nempok kajadian kitu bet inget kana lalampahan sorangan nu bandel jeung baong leuwih ti kitu sarua sok ngalawan ka kolot sarta sok maling-maling mun aya naon teh ras deui kana duit anu geus eueuh di kieuna laleungitan teu karasa. Kumaha geus kieu ye aing ye? Mangkaning duit teh meunang nginjem ti aki jama lada ngajual ingon-ingon. Kumaha lamun teu kagantian meureun mah jeung bapa wiwirang we, ceuk hate Karmin ngageremet inget kana duit anu geus beak. Ti harita Karmin teradaek ulin jauh paling ukur leuleumpangan kanu dareukeut. Pangjauhna ukur ka Taman Maluku atawa mun isuk-isuk ngadon lumpat bari nganteur Deni ngurilingan lapang saparua. Para mitra kaum dangu, meh unggal poe kitu jeung kitu bae, selang-selang tina ngadedengekeun beja ngeunaan hasil testing. Akhirna cunuk kana waktuna datang kana mangsana hasil testing teh diumumkeun. Karmin pahibut nempo pengumuman nu dipasang dina papan di kantor urut manehna daftar. Barang srog panona molohok teu ngiceup-ngiceup melong kana nomor nu ngajajar ka handap. Tapi monar nomor manehna mah teu kapanggih komo ngaranjing alamat nama lapur. Geus tepi ka handap balik deui ka luhur dibarung ku jajantung nu ratug hatena saseblak. Baturna nu lulus ajarag-ajaragan tina awahing ku bunga. Tuluy sasalaman jeung baturna nu pada lulus. Ari Karmin ngajanteng keneh nyang hareupan papan. Panon molotot nempoan nomor tapi tetep nomor manehna mah teu aya. Menang tilu balukan teu kapanggih nu akhirna sakujur awak jadi leuleus taya tangan pangawasan. Lulus min? Ceuk hiji jajak ka gigireunana. Karmin ukur ngareret treup padu teuteup jeung iman. Nu kungsi nyobat dina mangsa ujian, Karmin ukur gogodeg meueusan paroman alun. Teu lulus? Iman nanya deui leuwih tandas. Teuing teu lulus lah. Ting salah nulis ke nomor kitu sabab nomor saluhureun jeung sahanapeun saya mah kabeh ge aya. Tapi nari nomor saya bat eueuh asa teu kaharti teuing. Pokna bari ngaleos ninggalkeun baturna nu masih keneh marolohok neangan nomor masing-masing. Iman ukur ngarahuh teu leuwih omong deui lantaran manehna ge teu lulus.
Nomorna teu katulis leos init lengkahna jiga sasampoyongan, pikiran ruwet hate Rajet sedih jeung nalangsa. Kacaturkeun Karmin Pramitra, manehna geus aya di jalan lempang sorangan rek balik ka imah emangna. Bari lempang teh gawena ngalamun, ngamenyawang kaayaan kajadian engke. Mun emangna geus nyahoeun yen manehna teu lulus, geus nyipta-nyipta pisah kumaheun teuing ngahlasna. Hararap perasaan Mang Seno jeung Bi Urmi lamun geus nyahoeun yen manehna teu lulus. Kudu kumaha mun geus kieu ye nya, aing mah lah. Nabejakeun bae kitu terus terang atawa ulah. Nabejaan bapa atawa ulah ye. Mun dibejakeun teu lulus, tangtu bakal nanyakeun nasib si duit ye. Cenah meureun dipake naon, tapi mun teu dibejakeun awal akhir bakal kanyahoan deui. Aing jadi serba salah itulah. Sarwa susah aing teh lah. Kulantaran lempangna bari ngalamun atuh teu karasana jan jauh oge, nyaho-nyaho geus anyog ka hareupeun imah Mang Basri. Sakitu ge untung teu nyasab atawa katabrak mobil da lempangna henteu husu. Bus kapakarangan memeh diuk dina kursi teras rarat-reret heula nempuan Asmaya. Tapi keur suwung geus lila init ka pasar. Ge Karmin diuk ngahulang nuluykeun lamunan tadi. Heran aing mana kemana ari nomor nu aing kaliwat atawa kumaha nya? Nah hari batur bet lulus ari aing henteu. Mun kitu mah pilih kasih atuh panitia teh diluluskeun sabareh meureun. Cek Karmin ngomong sorangan. Pipikiran jadi teu bener da puguh keur nalangsa. Sabot ngahulang kitu reg aya beca eureun hareupeun lawang pakarangan cerut aya nu turun. Horeng Asmaya tas di pasar mawa jingjingan pinuh ku sayureun mawa hayam hirup sadua-dua. Kenaon meuli hayam hirup? Gentes hate Karmin terus nyampeurkeun ka bibina. Mantuan ngasupkeun balanjaan ka dapur ari Asmaya sanggeus mayar beca terus nuna balanjaan poknanya. Lulus Min? Bari mencrong. Duka Bi, jawab Karmin asa-asa. Har. Nah make duka. Lain ditempo ka ditu? Mun ka ditu ge tage. Kumaha di ditu na aya pengumuman atawa eueuh? Ah ya Bi, dari rencangan mah seueur ka ditu. Nya kumaha hasilna ari maneh lulus atawa henteu? Dan nomor mah teu aya di pilarian teh. Hah? Atuh teh lulus mun kitu mah. Kumaha atunya? Asmaya bangun haneueul katara paroman ngariuk. Duka abdi teu terang Bi. Karmin diuk dina kursi terus ngahuleng malah Asmaya sajongjongan majempe. Sanggeus rada lila kakara nyarita bari nuna dompet dina lomari makan. Keun bae geus puguh kitu mah mana kitu ge can waktuna meureun. Sugan taun hareup mah bisa da moal sakali wae pendaftaran teh. Kajadian nu ayeuna dijieun hiji pangalaman keur bakal jaga. Asmaya ngalelemu hate Karmin nu memang keur kacida susahna. Mun Bi, kur kitu ngupahna teh abdi ge Bi. Nya naon deui ari geus puguh teh lulus mah atuh. Satuluyna jarempe teu pati laloba omong. Karmin maksakeun mantuan di dapur lantaran harita teh nempo Asmaya bangun ripuheun. Karmin teu asa-asa najan mantuan nyiksikan bawang jeung cabe oge. Manehna ngarasa era lamun pagawean ukur dahar jeung ulin mah. Nu isin ku Mang sareng ku bibi teh nguciwakeun pisan geuning, ceuk Karmin. Ih, Min milik jelema mah teu bisa dipaksakeun. Sabab aya nu ngaturna najan urang hayang-hayangan oge. Ari pangeran can marengkeun mah moal bisa. Sing sabar ulah putus asa da perjuangan mah tara teh beres ku sakali. Keun sugan jaga. Asmaya tetep ngalelemu. Mun abdi ge moal jejer Bi moal eleh ku sakitulah. Tahun payun upami aya di kesempatan bade ngiring. Tah kitu wae keun bae. Dan nu teu lulus teh lain sorangan. Batur ge tangtu aya nu teu lulus cara urang malah maloba. Mun seueur nu teu lulus ge Bi. Tapi ka jam 1 beurang Karmin teu udar-idar deui. Malah mah diajak ke alun-alun ge ku Deni teu daek kahayang nama cicing di imah ngaringkuk ngaringkeb maneh. Kira-kira jam 2 kurang Torojol Basri datang. Leuwih beurang batan sasari kawas-kawas rusuh. Ari pokona pisan mah hayang geura tepung jeung Karmin jeung hayang nyaho. Hasilna buktina karek jol ge geus pok nanya ka Karmin. Para mitra kaum dangu, harita atuh para wargi sadaya. Mang Basri turunanya, kumaha lulus Min? Kituna bari nangtung keneh tas dijingjing ka ciri teu sabarna. Teu mang teu lulus. Teu lulus. Leket teh Basri haneueul guprak nuna tas luhureun meja. Tuluy diuk setengah mebeutkeun maneh ngahuleng bari melong kaluar jiga nu jara rawuh panineungan.
Trojol asmawa maya mawat cai enteh dina gelas jangkung. Hatena surti Basri tangtu keur ku ciwa hate. Ngaleut heula atuh Pak, pokna gek diuk di gireunana. Basri teu nyarita regot nginum geus kitu narik napas jero. Geuning siang keneh Pak, aya naon Pak? Asmaya api-api teu nyaho kana urusan Karmin nu teu lulus teh. Ih, pugu ngahaja balik berang-berang keneh teh ngadenge beja ti babaturan yen testing geus dibuka. Hayang nyaho hasilna nah Karmin teh lulus atawa henteu ari buktina geuning. Teu kebat nyaritana siga nu teu tega rek nyebutkeun teu lulus teh. Mun Pak Karmin teh teu lulus cenah da nomorna ge teu kapendak. Tapi keun bae teu kudu jadi emutan aya keneh kasempetan sugana taun engke lulus ceuk Asmaya. Niiskeun hate salakina nya apa boleh buat aya mah geus kitu jadina. Sing saha bae ge teu bisa mungpang kana kadar ti pangeran. Urang tarima ku kasadaran keun bae min teu lulus ayeuna sugan ken kahareupna bisa diusahakeun ceuk Basri. Jung cengkat asup ka kamar rek disalin baju. Hari Karmin jeung Asmaya masih keneh dariuk di dinya. Tapi teu aya nu nyarita teu kungsi lila Basri geges bijil deui gek diuk dina urut tadi. Bade tuang heula Pak, ceuk Asmaya. Moal wae capek keneh kewelanan urang ngabadul heula. Nya kumaha urusan Karmin teh ye? Nyakeun bae da geus puguh teu lulus. Ngan kemah mun aya deui urang usahakeun sangkan teu cara ayeuna. Pira ku babaturanna oge teu bari samantuan peupeulieun kanulian teu boleh lulus. Tah kitu geuning min, keun bae teu kudu susah ayeuna mah. Di dieu we sing betah bantuan bibi sagawe-gawe, pokona mah bantuan nalingakeun barudak nu sakitu baraongna. Mangga bi nungun we di kitu mah, tema Karmin. Sorena Karmin diajak lalajo bioskop ku Basri, maksudna mah pikeun ngababaraha teh sangkan teu ngulugut teuing. Harita sararea indit dahayang resep. Tiris ini hau Bandung menyemangnya, ceuk Karmin bari kaluar ti imah, tuluy nutupkeun panto. Pake atuh jaket mang tunu ngagantung dina kapslok. Moal naon mang? Karmin atoh amoa. Karmin meuni haripeut meunina abus deui ka imah ngajewang jaket Basri. Jaket tentara anyar keneh rap ku Karmin dipake meuni asa seseg awak teh. Jeung asa reueus bisa make jaket tentara. Geus kitu mah beral arinit nu dijugjug bioskopan ti karya sabab didinya filmna alus. Cek pamikir Basri atuh puguh Karmin teh atoheun pisan. Asa aya hiburan nu cop jeung hate luyu jeung jiwa muda nu keur karanapan ku Karmin. Di harita Karmin tetep tumetep di imah Basri pagawean mantuan di imah. Punta bantu sagawe-gawe geus teu asa-asa deui. Sarta geus teu kudu diparentah geus boga tugas sorangan. Atuh dina pakean geus beda jeung bareto kaciri perubahanana. Uguh tambah gining jeung luis sarta awak lingsig jeung bersih. Keur maboga awak sampulur keuretan beungeut beunang disebutkeun kasep. Katurug-turug aya di kota, cicing di kula warga menak, nyapuguh we Karmin teh jadi tambah ganteng. Dina hiji mangsa Basri menang tugas di atasan kudu milu penataran di Lembang. Lilana sabulan teu meunang balik ka imah. Atuh di imah ti iseun lantaran teu aya nu jadi pamanggulna. Karmin leuwih diperlukeun ku Asmaya pikeun ngabantu ngajaga barudak. Min mangna isukan rek ka Lembang lilana sabulan, oma cing leuwih apik ngariksa barudaknya. Sabab bibi tara kasiwer ku bibi teh. Mangga be sing percantane ka abdi bi. Kade ulah liar jauh bisi adi imah aya itu ieu. Moal pami teu aya bidi ti bibi mah. Kacaturkeun isukna. Basri geus init ka Lembang barudak oge dibejaan di papatahan heula ku bapana. Sangkan ulah balangor jeung kudu nurut ka kolot. Poe kahiji teu aya nanaon, poe kadua jeung katilu nya kitu keneh ari poe kalima. Harita Asmaya keur ka pasar deni sakola kitu deui adena. Karmin sorangan di imah manehna luntang lantung sorangan teu puguh cabak. Jek diuk dina kursi panonolong kana foto Basri nu make seragam kadinesan. Diteuteub salila-lila tetela gining jeung gandang aya pamor nganung wibawa. Jorojoy hatena hayang nurutan hayang cara Basri geus jadi pamen abri. Babnya temen mun aing geus laksana jadi tentara, pasti we bakal pada ngahargaan, pada ngahormat jeung pada muji. Yang deui tangtu ganang jeung gining cara Mang Basri make baret. Nyoren pistol, make kacamata hideung, kumis ipis, baju serem, make jaket. Moal teu moyong kod urang lemur teh tapi iraha aing bisa kitunya. Karmin cenah ngadeuketan kana foto Basri diteuteub salila-lila bet nambahan kayakinan kana dirina. Yang lamun anu bieu teh bakal jadi kanyataan mun manehna daek ikhtiar. Ngan hanyakal Karmin teh kasasar pikir, teu inget yen jadi kitu teh jalanna panjang, merlukeun perjuangan jeung tahap-tahap nu kudu disorang lobanakeun.
Tapi Ari Karmin hayang ujug-ujug ginding jeung gagah cara Basri. Aing nyobaan juga naon mun aing dangdan make kitunya. Karmin ngaleos ninggalkeun foto raket blues abus ka kamar emangna. Ret kana kapstok katara aya pakaian dina sasetel ngagantung. Seusehan ke seusehaneun. Karmin nyerenge seri leutik ragamang kana baju dialak ilik sakedeung. Tuluy dipake lalaunan, tuluy dikancingkeun apik naker. Malik kana lomari kaca, breh dirina dibungkus ku pakaian tentara, tetela bijil pamora jeung komaraan. Para mitra kaum dangu, harita Karmin tuluy nyarita. Tetela teu nyalahan ya aing jadi gini ya. Siga namun balik ka lembur moal burung pada ngahormat cing arek nyoba anjing calanana. Karmin jadi leuwih wani kop kana calanana rap dipake niron-niron Basri nu keur dangdan. Atuh puah puih hareupeun kaca dangdak dengdek ku Masep sanggeus rengse nyang hareup kana kaca bari sidik sikap sampurna. Tegep aing Kasep ganang gining hebat lah. Edun ya. Karmin ngacungkeun jempol sorangan bari suraseuri ngarasa reueus. Peda nempo awak sakujur anu ngalangkang dina kaca katara enah jeung luis. Teu cukup ku kitu kop kana pet rap dipake, kop deui kana sarangka pistol rap dipake. Tetela leuwih ginding jeung serem. Mun kanyahoan kudu saliwat maceuk sahawe lain tentara. Nya kalah buka aing gondrong keneh ya rek dicukul lah. Karmin ngusap buukna tuluy ngalaan deui pakaianana. Digantungkeun kana urutna renghap narik napas jero siga tas manggih kacape. Ari pikiran diganggu ku lamunan dibibita ku kahayang jeung ciptaan menigeus asanya jadi tentara. Dina jemang sama aing kudu laksana jadi tentara kumawe cara nama pokona aing kudu jadi lah. Aing kudu jadi pokona mah. Pokna bari ngeupeulkeun peureupna tuluy kaluar deui ti kamar. Tekung silila jebul Asmaya ti pasar Karmin rada ngarenya gelantaran mun kapergo keur di kamar geus tangtu bibirang. Bakal kanyahoan kalakuanan aku Asmaya. Barudak teu uling kanu jauh min? Cek Asmaya bari nu najingjingan nu pinuh ku balanyaan. Henteu bi bieu mah arameng di paliwetan. Syukur atuh tah ieu balanyaan pang mereskeun. Keur pasakeun ayeuna pisahkeun nu keur isukan ampihkeun sing buni bising ku si kucing. Asmaya nunjuk kana balanyaan tuluy abus sila ka kamarna rek nuna dompet jeung disalin baju. Karmin nurut kana parentah bibina digawe sakumaha mistina. Ngadina hatena asa aya nu ngait lantaran tadi teges kalimpudan kulamunan. Dirina menigeus asanya jadi tentara atugap kana pasakeun. Atugeus asat apunten kana pasakeun teh asa raga mun kongang mah hayang nolak. Siga geus jadi tentara moal dititah masak we bigi meureunnya. Sabab era kudu ngoprak di pawon jiga jongos mah. Cek hate bari milihan. Cek hatena bari milihan sayureun poe eta. Di harita pamikir Karmin jadi robah nu tadina betah tumanina. Hatena ajol-ajolan menigergeteun hayang aya kasempetan hayang balik heula ka lemurna rek nemongkeun tagog nu pikasieun batur. Akhirna salila Basri di Lembang Karmin sok ngincer neangan kesempetan nu hade hayang nyumponan harpanana. Dina hiji poe Karmin nekad harita manehna dipercaya ngalicinan pakaian Basri. Nu sok ilahar dipake dinas Karmin teu pati jongjon digawena sabab lieur deui ka Asmaya ditempo meleng. Tah ieu mah jeunna keur aing pantas jeung necis ya keun biji keun pakaian aing kitu cek pamikir Karmin terus eta pakaian ditilepan malah mangahaja nyelapkeun peci hiji eta pakaian ditumpukeun jeung pakaian manehna terus diabuskeun kana lomari cepret dikunci jajantung Karmin deg-degan hatena pating sareblak maklum nu boga dosa sok teu tentrem kana hate kacaturkeun para mitra sorena Karmin jiga hayam keur nogan. Diukna teu daek teteg gutak-gitak siga nu bisul dina bujur ari pikiran geus kumalayang kanu anggang nyipta-nyipta nu can puguh karuhan. Tapi kulantaran geus gregeteun hayang balik kapaksa manehna ngawani-wani maneh bebeja ka Asmaya nu harita keur lalajo tipi jeung anakna. Bi Karmin mimiti nyarita jajantungna ratung. Aya naon min? Asmaya ngareret sakedeung. Berarti sanes diemut kana papatah mangnya oge sanes teu tumut kana amanat bibi nanging kapaksa ku kaayaan. Abdi teh bade munut widi manawi teu kaabotan. Har, aya naon kitu min dasar leuwas teh bibi mah. Asmaya jadi curing hak panon neuteub ka Karmin. Abdi ge mah emut ayeuna bi
Yen enjing teh kaping 25 Muharram abdi kedah nepangan aki jama. Nah aya naon kitu? 40 dinten mangsuha tos pupus akibat gebis teh. Keke. Nah irama nih ngadenge beja yen mangsuha pupus. Mawi ieu pisan kalepatan abdi teh. 2 minum kalangkung abdi nampi serat ti lemur eusina netelakeun. Yen abdi kada wangsul kaping 25 Muharram. Menanging abdi hilap name emut ayeuna we kumargi kitu manawi kawidian mah ku bibi enjing teh bade kalemur heula sakedap isin ku aki jama. Waktosna seep di para mitra.